Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, abdi bade nyohonkan waktosna sakedap ka Bapa atawa Ibu guru sareng rerencangan sadayana kanggo ngenalkan diri abdi. Tepangkeun nami abdi Rika Diah Pitaloka atanapi tiasa dipanggil Rika. Abdi dari kelas 12 MIPA 2. Bumi abdi di Peru Mega Regensi Blok C 32 nomor 4. Rupina sakitu wae perkenalan ti abdi, hatur nuhun karena perhatosanana. Cara teh nyaeta nyarita di harapan balaraya kalawan asina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Anu kaasup biantara resmi teh contona biantara ulang tahun, biantara acara hiburan, riungan lembur jeung sabangsana. Ari kaasup diantara resmi contona dina sidang rapat, upacara Agustusan, jeung acara resmi sajana. Beberapa metode atau teknik biantara anu dipikanyaho diantarana hiji metode nalar atau metode ngapalkan, nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung teks nu geus disusun samemehna. Yang kedua metode naskah, nyaeta biantara anu ngabungkan teks dina prakna biantara teu maca sakur nu aya dina teks. Yang ketiga biantara make catatan inti biantara atau ekstremporan, nyaeta biantara kalawan mawa catatan hal-hal anu penting nu rek ditepikan. Yang keempat metode langsung atau impromptu, nyaeta biantara langsung tanpa nyiapkeun teks. Cara teh boga struktur anu geus ilahar, nyaeta diwangun ku bagian bebuka, esi, jeung panutup. Bagian bebuka ieu ngawangku salam bebuka, mukodimah, salam panghormat ka hadirin, jeung pangahaturkeun nuhun ka panata acara nu geus mere kasempatan. Bagian esi mah ngadadarkeun maksud atawa tujuan biantara jeung nepikeun isi biantara. Bagian panutup biasana ngawangku sanduk-sanduk bisi rea kakacapan anu saha atawa teu merenah salilan cacaritaan, nyindekeun esi biantara, dunga, jeung mangkas biantara ku salam panutup. Tanda padika atawa langkah-langkah nyusun teks biantara. Yang pertama, jejerna aktual. Jejer atau tema biantara teh kudu aktual, luyu jeung situasi sarta kondisi. Yang kedua, rangkaina wewek. Nyieun rangkaina dumasar kana bubuka, esi, jeung panutup. Tong poho gunakan ejaan bahasa Sunda nu benar. Yang ketiga, esina mundel. Esi biantara kudu rea mangpaat jeung pulunganana. Yang keempat, bahasana hade. Bahasa nu digunakan kudu beunghar jeung eueup kumamanis basa, bisa dieuyeubkeun ku sisindiran, bebasan, jeung paribasa. Nepikeun biantara hade jeung tartib aya sawatara hal nu kudu diperhatikeun, nyaeta siji sora atawa artikulasi. Sora kudu bedas jeung tatak. Yang kedua, lentong, intonasi. Lentong kudu merenah, ulah nepikeun biantara basa Sunda ku lentong basa Indonesia. Yang ketiga, wirahma. Patali jeung ancang-ancangna atawa tarik halona dina nyarita. Ulah rusuh teuing, ulah ngayayay teuing, kudu bisa ngatur lebah manaku, kudu antara atawa gancang, lebahna kudu tarik atawa halon. Yang keempat, nada. Patalina jeung rasa ese biantara. Upamana pikabunghaheun kudu dikedalkeun ku nada bunga. Upama pikasedihan kudu dikedalkeun ku nada sedih. Yang kelima, pasemon, ekspresi atau mimik. Pasemon atawa paroman patalina jeung nada nu dikedalkeun, luyu jeung ese biantara. Yang keenam, pasang peta atawa gestur. Patalina jeung gerak atawa nu efektif nu kaleleuweuhi. Biasana pasang peta haturkeun wirahma jeung nada biantara. I'm happy that you here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into